cacat eta istirahat aing tah di ya eta aduh paranas gini gering teh gini beneran gering bener bener aing tergering di sirahna ieu ala buat tarik teh goblok teh si anjing cat nyebut kain goblok teh geus jana tarik teuing ala aduh malam selamat berjumpa dengan saya wawancara gelur hiburan atuh jangan diam saja hiburan tidak penting ayeuna saya akan hiburan ngahibur dewek beda aing lamun teu hibur dewek mah moal anu ngahibur aing batur dewek karandi teh euy biasana mah sok lobaan di dieu teh ariung di dieu teh ngaronda di tengah peuting batur jemplang jempling ulang cileng sorangan wae podeui laguna podeui bray saya udud wae oko saya tuak heula ududna belah sudah hayang udud korek ngawayang udud wae sabar terus saya teh pengen aing panjieukeur ya selamat wayah kiwari buat orang-orang yang ada nun jauh di mana-mana pokokna mah mudah-mudahan dina penting ayeuna sadayana sing sarehat we pokokna mah cepot keluar lah pot tadi ya sia masuk rada pinteran ngomong na euy nya da we kurang wawasan serangan mana suluyuk sok yang koloyong ka itu ka dia jadi apal tadi dinya ge sarua lain sarua kumaha sok yang koloyong yang koloyong teh dewek mah payan waru sugan bae anu daekeun diajukan lah ke sabar kedeung buru atuh sia ka dieu lah lain teuing wah babaliut udud wae ongkos teh bila ingin mendapat ikan ya lari ke kali di kali banyak ikan tinggal diala diusepan terus jadi telat gini banding babaliut nyekel wayang ongko tentu makin begitu arisi bisa tetap sisirian bisa terdaun dulu cuy iya bulan bisa aing gini kulan wis teh diuk ya pan diuk weh carita nama kieu sia teh matak ari aing erek carita teh dengekeun heula ku sia sok langsung jadi cawan sia teh anjing da aing mah teh nyanayakeun naon-naon sia teh ulah karu cawan-cawan naon sia teh aing ngomongna naon aing mah ulah karu ngomong kawas kitu sia teh yok sia kieu carita nama sia anjing geus mulai gelode wae balik jeung sia mah aing teh ngageruan si cepot sia nu datang sia bulan aing ngageruan si cepot nu datang ulah salah eta teh lagu nu ngeunaheun geus terkenal lagu eta teh pokona mah lagu favorit saya eta mah laguna teh di dalam ikan lain di dalam ikan di dalam kolam goblok si teh
favorit aing sama favorit aing lagu eta mah sia teh sok disarwakeun bejeung sejen ngeunah lagu ieu teh pokona mah wah lamun geus digendangan mah komo ngan sayang di teh gendangna gendangan bagus ya ulah gendangan bagus teu aya gendang sia teh kudu make gendang tindi sia teh goblok si aing teh nanyakeun gendang aing teh gendangan ku sia dengekeun ari aing ngomong teh ulah sabeteu didengkeun nyarah nyambung da sia mah aing ngomong jeung aing teh nyambung wae sia na tuh budeg sia naon si anjing musimkeun unggal aya sia teh ai lagu mah dinikmati keun ku aya laguna ieu bila atisnya tembalan naon caki aing mah teu bisa nyanyi manya aya lagu aya nyanyi lagu kudu tembalan mah atuh disurakan ku sia surakan aku mah sia teh sebut aing hiji-hijina kan tadi mah aya da ku sia eta keneh teu mesti kendereun alah urang teh hirup di alam dunia teh nya kieu jeung kieu wae teuing pedah urang pergaulan teuing kumaha ieu teh euy geus matak kumahanya urang teh nya tapi urang teh perlu aing erek ngomong ka dieu teh dasyana rek nyawa wayang teh dirancang heula cik ditata heula atuh sia teh judulna naon caritana naon ieu mah der we sia teh nyawa wayang jadi sia teh lieur alah hebat naon hebat dengikeun ku sia aing beurang ngaliwat ngeunah pisan ngaliwat teh kabenaran dewek beurangna teh isukna teh da dewek kan can aya pagawean jadi dewek teh ka walungan eta di walungan da abong kena ayeuna mah halodoha walungan teh saat hese cai aya cai di nalegong ku aing teh da di dinya teh katingali jeung kucibak lauk teh jeung kucibak naonna goblok ari aing ngadengekeun teh laukna saat sia teh lain caah saah ieu eueuh aing keur nyaritakeun laukna saat kan sia goblok pan aing teh ngomong caah ieu astagfirullahaladzim sia cik atuh teh dari aing unggal aing nyarita sia mah sutara dengekeun bae dengekeun geus sia aing isuk teh mangkat ke walungan teh ayeuna teh saat da ku sabab halodo ngan aya di dinya teh cai nyalengkom lain cai banjir pan aing itu ngomong banjir ieu maksudna di dinya na aya laukan eueuh sia teh bulan aya laukan eueuh eueuh lauk hiuan piraku dina hawangan aya lauk hiu sia teh alah sangat menyedihkan sekali saya harus bagaimana ngomong jeung si eta teu daek we nyambung aji cik tulungan atuh euy ada yang mau mengomentari saya kalah kalieur ke Bandungan si eta tidak sadipna bulan pindah sadipna itu embuk di dia mah deket gawir pindah pecek aing pindah kan geus kumaha sia we lah pindah ayo alah, nah makanya dibunuh pindahnya, padahal mah sarua wae.
kagok aingna bisa mau lah dicaritakeun atuh dituana mah. Penting nak kenyawayang ieu lain kenyawayang. Lain aing aya satu buku carita ya teh euy. Kacau euy. Aduh. Maya teh cep tenana euy. Coba beureuna murid bae ongko ieu teh. Kandi aing awak aing kandi hulu aing kandi. Siana guru pakurubuk bae teu pugu. Bulan. Siana guru pakurubuk bae teu pugu. Pindah aing ka dieu. Si anjing ngadon bunda pindah wae. Saya teh ngadon bunda pindah wae gatel di dieu mah. Gatel kunaon? Bulan. Gatel kunaon? Saya mah ayang pindah aing ka dieu ti ditu ka dieu. Gatel kunaon bieu teh pan nyaritakeun gatel. Kumaha ieu teh ngecek beuna teh. Asa riweuh euy. Kurang ka dieu euy. Teu ieu mah euy nyawa wayang teh. Teu jelas. Teu jelas teh siana we teu balik dirancang heula ade-ade nyawa wayang teh. Halus ya teh. Ieu mah. Kudu gedebrug we teh dirancang teh naon teu pugu judul. Pan aya caritana aya dunia pawayangan mah aya caritana. Nya aya sieun caritana mah. Dan dewek mah teu apal carita wayang teh. Atuh sia geuning nyawa ya, da resep we ieu mah. Resep nyawa wayang teh. Nya kan wayangna kurang loba ieu teh. Aya pan itu 2 deui 3. Dalengeun nangan 2 eta na teh. Taekeun we atuh sia teh. Jadi sia bisa ngadengaina mah suara aing cangkeun goblogan teh. Ya anjing, sama kayak di beja-beja atuh tepan ke nyawa yang caritana mah bener we atuh. Ya kamu cetan benuk itu gandeng dari si atau ingkeun wae da kahayangna satemi rame ongko daun nu seuri dua nama penonton di dieu nya jadi kadeuleu jiga aya penonton jiga aya nu seurian sia teh alus inisiatif eta mah tapi da gandeng risi aing mengadengeuna coba udud wae ongko deh ngebul gede kabitaeun sayang udud aing mah teu hayang aya beda teu bisa udud lagi sia kamari mah udud sia sababaraha bungkus beak pokok teh iraha aing udud kamari aing mah tara udud teu bisa udud masih eta mah teu kaup kalau waktu udud teh beak boleh sabungkus beak ke awak aing teh tibalik oh henteu bener dasar teh make dibeja-bejakeun atuh cicing we ngajedog atuh da karena ieu nyawa wayang bebas nyawa wayang mah emang gua pikirin nyantai we menyertan udah caritana eueuh jadi nyantai we aku masih wae lah aing mah ngabaturan dungkul tambah teh eueuh nu nembalan ya atuh tembalan sia mah rame-rame ismamcan ismamcan si anjing nanyakeun geus madang acan emang ngerek-merek gitu dinya bising we encan bareng maksudna goblok cetak aing bagi di madang teh hayang aing kitu pedauhakaneun di dieu neangan babarengan tugan we meunang ke lamun meunang hakaneun di dieu nya cicing nyeurekeun dewek nu madang si anjing teh atuh ngeunah di nya teh ngeunah di aing kitu mah eta maksud teh
Itu di mananya geuning asa kieu asa riweuh kieu. Naon ulah riweuh? Heuh bala kieu anjing. Aya komputer. Kita tempat naon sih di dieu? Tempat kedit si eta apa nyokal di dinya teh ieu teh purulat pilit bae oko. Baru sia teh ulah cerita cenah masalah mulai dibahas, hari sorangan dibahas. Oh anjing. Udut wae si eta euy. Udut nama alus eta euy Samsu. Can ulun Samsu. Eta si eta nyekel dewek. Boga duit teh. Weh, sama Samsu. Lumayan hargana Samsu mah ayeuna ge. Sabaraha hargana? 22 naon 22 wae 22 lain setan awaknya nih murilit wae kieu atuh benerkeun tak aya bu ieu ka dieu ayeuna ka dieu siapa kala ajeng kieu mah tah kitu ajeng. Naonan si aing teh wayang lain nyawa wayang lain riweuh sorangan we eta mah aing teh bale ge. Geus ayeuna make wae lah. Kumaha. Sorangan pura-pura gering heuh. Oh dewek pura-pura gering. Oh pura-pura gering. Nya carita nama. Oh boleh lah. Aing jama gering juga kumaha geus pernah gering can sorangan. Geus. Tah model gering kitu wae. Wah atuh siap lah. Kela nangkara ke aingna. Sok sare di dinya na ke ku aing ditambahan. Okelah sabar. Sare Sare kela. Mah sarena teh nyari wayang teh nya. Sok carita teh sia teh. Heula sudah hese sia mah. Oh molor kieu ye. Molor kieu. Nah tak kieu berarti sok cicing we cenah kitu. Ragak moal. Ya kaosna apal wae nyebut moal. Tenang we atuh da dicekelan. Kira kieu kira kumaha sih tah? Kieu tah. Manusia mah di talian ieu teh. Atuh saja hese gudang deui kana. Kira atuh sabar. Geus siap sok lah. Lah saya leungeunna ge aduh katindihan hiji. Tah ieu di dieu leungeunna di dieu tah. Geus sok siap. Caritana dewek teh datang ka dieu ngalongok. Setelah ieu teh nah si awak aing murid teh. Nah ieu tah benerkeun heula. Tak maklum ya makanya wayang. Tah, pura-pura dewek teh datang ke dia. Terus orang aing teh ngalongok kadinya carita nama. Sok atuh kumaha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha di jero? Nu gering. Si anjing teh. Nah nu gering bisa nembalan. Kepada batur da aing nu geringna sorangan wae. Jadi aing kene nu gering aing nu nembalan aing. Goblok sia teh. Sing balik sia teh. Atuh da besok wae atuh kumaha urang nyaritana ngomong naon kumaha. Ke lamun dewek nyarita assalamualaikum sorangan tembalan. Duluy. Terus sorangan teh langsung tembalan sok asup teh dikunci gitu. Oh sok balikan deui berarti. Balikan deui. Mulai yeuh. Sok siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalebat ente dikunci.
Ya anjing teh. Saya teh mikir ngomong nadana kawas gitu. Asup ieu caritana aing ye. Heeh sok kumaha atuh aing dikumahakeun. Cicing we dempeh heula. Lamun cek dewek. Nah sare bae. Tembalan ku didinya. Kumaha nembalanna? Jadi beuteung boh naon bae nyeri sirah atau kumaha we. Oh sok atuh. Nah mun maneh sare wae. Alah. Tak bener gitu nadana halus. Nya bener. Kita berarti jama gering. Mau jadi gering beneran aja. Moal atuh sia teh keur caritaan ieu mah. Sok bae deui. Ai. Nah we sare wae. Alah. Gering aing teh. Gering aing teh mun jalma mah. Emang didinya teh ayeuna dain jalma. Jalma mah jalma, caritana eta mah caritana goblok teh. Pan ieu mah keur caritaan teh. Ai heueuh. Jadi naon sia? Atuh sia teh ngomongna sing rada sopan saeutik ka kanu geuring. Teu kudu pulutat polotot aing mah keur geuring. Aing bohong. Karaos naon atuh didinya teh. Alah sirah jangar beuteung mules. Teu kuat sirah jangar pangurutankeun awak nyareuri. Sia mah geuning siga duke haleuangan di teh. Ulah loba protes aing mah keur geuring. Wayahna pangmeulikeun obat. Obat naon? Eta panyakit aing ayeuna teh nyeri sirah, beuteung mules, murilit. Aduh. Buru pangmeulikeun obat. Alah tuh batak pikawatir berarti dinya teh nyeri sirah. Geus di mana atuh didinya tadina? Teu pira. Kuring teh tadi teh geus di sawah. Isuk kuring teh ngan pedah teu dahar, teu nginum, teu ngopi. Tengah wedang kusabab eueuh hakaneun jeung eueuh cai. Aduh pangmencetankeun sirah lieur. Belah mana nu lieureurna? Atuh belah sirah sia teh atuh eta sirahan aing tah. Deui. Ya eta aduh paranas gini, gering teh gini, beneran gering bener. Bener aing keur gering di sirahna ieu. Alah buat tarik teh goblok teh. Si anjing cat nyebut kain goblok teh. Geus jana tarik teuing. Alah. Aduh. Goblok teh. Oh gering anjing gerak-gerak. Atuh dasyan nyaho aing teh di talian jadi we ragrag. Kira benerkeun heula. Carita naon sih teh euy. Make aing aya kikian segala tuh. Cicing wae setelah. Nu penting mah gue kawayang. Sakit kieu teh. Di belah mana nu nyeri sirahna? Belah dieu. Aduh. Goblok teh. Ke haleuangan we tadi teh kok keur gering. Dah hayang hiburan mah tuh. Alah. Dah sudah geser ka disana tuh. Sia teh bernilihan aing. Ada kumaha sia teh dah hese sia gerak-gerak, sing gerak-gerak. Bisa terbalik carita kieu mah. Aduh aing lagi nyari awak atuh sia mah. Alah.
ieu kecer geuring kuring teh. Geuring naon? Pan tadi dicaritakeun geuring langsung ngalang layu. Teu boga duit. Anjingnya. Tak kieu ari teu puguh judul, teu puguh carita teh jadi jiga nu garelo. Da emang naon? Emang geus gelo. Da ieu teh gelo. Eta nu nyekelna. Goblok siana. Pan sia mah da nu ngomongna da aing mah sebenarnya menakir cicing geus jadi ulin-ulinkeun kieu. Jadi we sia nu gelo mah. Anjing sia teh. Pan aing mah keur nyawa wayang keur dicoos siana. Tapi da aing mah tadi ge cicing sia teh. Alah. Cepot tiluan ah. Da ka dieu aing kateu ngomong wae terajeun aing teh sebenarnya mah terajeun naon? Terajeun nyarita aing mah tadi ge. Bulan nu ngagantung di langit batu hiu hingga saiji goblok. Anjing. Ya karek abus disebut goblok-goblok gae. Balik kan sia teh ngajaran jika dengan kebudak yang ditiruan teh. Bulan bising kadengin kebudak yang ditiruan. Tiruan goblok. Lain sia gede ambek geuning ayeuna mah euy. Darah tinggi dinya teh. Asa aing betul darah tinggi ieu. Ayeuna judulan naon cenah? Judulan naon eta ku sia eta dicaritakeunana. Kau teh teu pugu aing bage lieur nyaritana kudu kumaha. Aya nu seuri eta ngulinkeun cocokanana. Geus kumaha main naon penting banteng heuh. Asa pabaliut ieu nya wayang teh teu puguh sing balik atuh main geunana nyaritakeun eta sing ecreug sia teh ngerakeun akeun wae da wayang ieu. Tapi sing nyereup sing biasa bae atuh ngawayang gitu. Ulah nyerikeun teh teu becusnya sia teh. Atuh da urang lamun nunjukkeun bisa pisan bising payu. Payu kene sia teh. Ngarewaeun mah boa sia teh. Sia teh hararesepkeun batur mah ka aing teh. Ini di Hongkong. Ieu mau buat kunduh we lah lur lah. Da aing lamun aya batur di dieu maresep teh tiap aya nu nembalan naon kitu teh. Pan aing nembalan sia teh. Geus sia mah da jama eta kene nu nembalanna jadi teu seru. Bikin pusing. Tidak ada pertanyaan dan lain sebagainya. Awak aing mu relate wae teh ku ieu teh euy. Kumaha ieu teh logor teuing tah kumaha. Naonna awak ieu teh ya. Lamun tadi teh mulih kan jadi muih. Eta nak ngicep nak kurang tarik meureun. Sugan laki. Ieu tungkul teuing. Tadi dia meureun tah cocok ke dirinya. Pangmotokeun atuh. Kuring pangmotokeun. Serangan kan mau HP. Duluy. Pangmotokeun aing. Wajib foto. Sok. Ya, lah. Action atuh serangan teh ulah pangabedega we kitu jeung arca. Anjing teh. Moal tuh. Biasa biasa teh leungeunna kieu. Tak kieu. Leungeunna kieu. Ieu tak itu meureup atuh sia teh da aing mah hese ti dituna dijieuna kitu jeber leungeunna tah geus cing siap wae di foto cet cen 1 2 iya make ieu salah hiji salah cicik 1 kurang dengdek goblok yuk geus cicik 1 2 3
Aji kita masuk ada 3 blok atis balik atis teh balikan deh. Oh siap. Da emang eta mana dana gitu. Oh gitu. Nadana gitu sok cing. Balik cing. Siap. 1 2 3. Guys mujur. Guys itu. Guys. Kirimkeun kana HP aing kayak dikirimkeun. Nomornya sabaraha? Saya kostinya wae. Pan hari teh geus dibere. Di WA-keun. Siap. Kuring ge hayang atuh dipoto Mang Cepot. Ek dipoto? Dipoto. Sok itu duaan. Duaan sok karenek jajig aing mah hayang dipoto jeung si eta. Lah gitu atuh serangan teh kan hirup teh bersama serangan teh. Make mung dipoto jeung aing segala nya teh. Sok atuh boros ya Lain lating dipoto jeung aing gateul. Saya teh make gateul buku da aing teh ulat putra. Ieu itu foto-fotona saya tengah hadangan aing beungeut aing teh kaleuleuh. Indah teh video gitu tah heueuh. Tah kitu meureun anjing setengah hadangan aing. Soranganna teu rada mundur saeutik. Anjing teh tah. Japot. Cicing. Aduh sia. Ulah deketin si goblok teh ka aing rada munduran saeutik aing mah. Teu jelas beungeut aing nang kada. Ya anjing teh. Tah video aing. Nah, coba jelas. Japot. Bergaya saeutik Siap. Ya, sok di pojok aing. Siap siap tak buru atuh aku berucang ke kelak cicing. Siap, foto baik. Aduh, kelak. Bisa kumanya kalau teh, dia berita. Yo, siap. Dibalik itu teh. Siap, action. Di 2. Aduh. Guys. Sekarang dia jebot tiluhur siap. Guys. Itu berarti aing buka foto kirimkeun kana HP aing pot. Siap lah. Ada kenang-kenangan foto. Tidak ada di foto bareng si eta teh. Cek anjing teh aing sabenerna mah teh hayang di foto jeung Janet teh. Da aing teh hayang di foto jeung dirinya. Beda we aing mah kepalang tadi mah. Hargaan didinya we aing teh kudu dihargaan ku dirinya sia teh. Saya masuk ke WA maka aing geuning. Kada siana mimitin atuh da ning. Cari weuh kieu cari teh teu pugu ye teh. Teu pugu moal bot. Teu pugu lieur. Biasana masuk boga cerita ya teh biasana mah. Cerita kenaon gitu. Tapi da mimitina direuweuh mimitina jadi we teu pugu. Da mimitina lempeng mah ajeg meureun pugu meureun kaituna. Coba saya tanah batu bae ongkos terbalik tuh itu rame jadi teh euy bisa gitu we lah nya isukan masya teh ye lamun rek wayang disusun heula skenariona carita naon itu ulah padu gedambrung wae lamun eudeuh ye nu naek eta ulah si eta jeung si itu teu puguh aing we tawa Bapak Semar tawa si Dewala kana jelas ka ituna karek datang si ieu tajek si itu ulah si eta jeung si teh heula jadi teu puguh teu jelas ya teh eta jeung nyanyikan ka aing nyekel da sian kebalik atuh dah kebalik jelas aing geuleuh teu heula itu mah balik batu bae okok sakitu wargi sadaya lah bar tambah sare ya mah ubar sare ya anu di mana lamun anu teu tatan tarunduh
sok dengikeun suara dewek pasti tunduh kena bakal peureum kusabab naon risi jeung rudet ngadengkeunana sakitu we lur amburannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.